Serius naon sih Neng? perih banget hati teh kan. Perih. Perih mah diobaran hate mah. Serius kan? Serius kan? Cari kakak aku kan. Cari naon? Sok. Blak. Naon nih? Asaku reuas ya. Naon? Kang, Naon Neng? Neng tadi jodohkan ke bapak. Jodohkeun? Ka akang lain? Bisa Neng. Sahat. Tuh ingat udah kolot gitu batuanna. Cenah abang usaha anu loba. Cenah mah loba kebona. Terus akang kumaha tuh Neng? Ya aneng mah tetep ke akang, sayang ke akang, nyaah ke akang. Tapi Neng teu kabita ku beungharna eta si nu dijodohkeun. Henteu Kang, Neng mah ukur nyaahna ka akang hungkul. Terus serius ini serius abang Neng nyaahna ka akang hungkul. Masalah cinta mah nuturkeun Neng. Anu penting mah akang mah sabenerna mah teu ridho, teu rela. Tapi da kumaha ari keluarga ngadukung ka itu, ka akang mah bakal balangsak meureun. Kumaha deui? Tapi bawa balangsak dibawa ke bukan Neng mah tetepna cintana sayangna ka akang hungkul. Gerakang tong heureuy wae tukang serius Neng teh ih. Pret. Bohong eta teh Neng. Duitnya ho. Irit jeung akang bakal balangsak. Ari jeung itu mah meureun hayang mobil, hayang imah, hayang emas, hayang mak segala-gala ge bisa dilaksanakeun ari jeung akang ngaku ukur ngandalkeun cinta. Teu zaman aya mah Neng. Kumaha tuh da hayang keluarga Neng kitu. Akang menuturkeun we bari jeung teu ridho ge. Jadi akang ikhlas ridho Neng jeung itu. Ikhlas ridho keur korban merdeka. Ieu kumaha ayeuna sih katanya sebenarnya akang. Sok belak-belakan. Tong di dinding kelir sindang siloka. Ya Neng mah serius sayang ke akang, nyaah ke akang. Saena Neng rek nanya ke akang. Akang teh bener serius henteu ka Neng. Bogoh apa henteu sih anu bener mah Kang? Hari Neng? Hari Neng mah bogoh pisan ke akang. Sumpah lu. Tuhuri wae gerak Kang, serius. Akang masuk tuhuri wae. Ceuk budak ngora ayeuna teh mah. Kau ibaratkan garpu, aku jadi sendoknya. Tah, anu dicalonkeun ku bapak Neng teh sambelna. Ya heueuh, tak cinta akang moal goyang. Tetep kan. Kang meuni tega ngajakan teh. Naon Ini kitu? bobogohan teh meuni di makam kos kieu. Nah, nanti buktina akan cara boga duit. Batur mah ka taman bunga. Batur mah ka taman impian Jaya Ancol. Urang mah di taman kuburan we Neng. Bari nek neng tempat di deui. Ini tega ini mau bobogohan meuni di makam teu etis pisan. Atuh mah di taman. Lain apal pengen hiji deuna keur saha? Keur saha tuh? Tah anu dicalonkeun ku bapak Neng. Bakal di ayana. Oh, heueuh. Akang. Heueuh eta teh. Ya heueuh. Akang ridho Neng teh. Dikawinkeun ku bapak kanu kitu, kanu kolot kitu, nu goreng patut kitu Kang. Taman tergantung diri sampai halangan. Akang mula-mula ari Neng dipaksa ku kolot, keur ngabuktikeun ngabagiakeun kolot mah akang teu bisa kumaha Neng. Ya geus ari kitu mah, mun akang ridho Neng kawin jeung itu. Tapi Neng minta syarat ke akang. Naon syaratna? Yes. Sanes kitu Bang. Bapak Sanes eta. Di saat Neng kawin jeung eta, akang kudu datang. Akang kudu aya di saat Neng kawin jeung eta. ya kan curi kudu Neng. Dari akang ridho ikhlas Neng kawin jeung eta, akang kudu datang. Neng hayang ningali akang. Insya Allah. Serius akang datang ya? Insya Allah. Neng kudu ridho sama akang. Kudu kawin jeung itu. Insya Allah. Kudu datang janji akang kudu Janji. Yang geus atuh Kang, Neng arek uing, Neng hampura. Ari akang ridho mah. Neng jeung itu, Neng hampura Kang. Hampura Neng. Kang. Nyaah ka Kang. Kan hayang ngesan Neng.
Kang, Ning Uwi. Kade. Nasib. Itu as gini. Itu as gini gede. Kumaha brek nawe. Oh iyalah, hirup dipercaya ku masyarakat jadi amil. Terus 8 tahun jadi amil, ngawinkeun wae jelema. Tapi ayeuna geus bara bulan mun eueuh nu kawin karasa ieu teh ah. Da amil manaon deui atuh. Napakahna ladang tieun nu ngawinkeun. Da moal nu ngajuru mah di amilan meureunnan. Da kawin-kawinna ayeuna minggu gila can anu daftar. Aya sakla nu rek kawin 5 bulan deui ka hareup soba. Nya kumaha atuh meureunnan urang rezeki teh jauh keneh. Ada nempuan ieu daftar anu arek kawin. Sakapeung masuk ngarasulah, tapi lamun ngarasulah meureunnan teu narima karena kasukuran, karena kanikmatan teu syukur nikmat. Tapi lah sugan weh aya nu rek daftar kawin ka urang. Poe ieu. Oh, ieu aya ke bulan Oktober. Bulan Oktober tanggal 17. Alah 5 bulan deui. Yo, aya deui nu daftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Naon gegereun we Pamil? Nyalain gegerendeng Jang. Nya biasa weh. Pamil teh ya ayeuna teh keur susah. Susah kunaon? Nya sorangan ku maneh. Amil ladang ati mana boga gaji henteu pan. Lamun aya nu ngawinkeun karang boga rezeki amil mah tuh. Kan biasanya sok meunang gaji lain amil mah. Jang ayeuna mah bapak teh digaji ngukur ngandalkeun unggul tinu kawin. Sangalain aya nu maot, lamun anu maot nya paling ge mun geus tujuna kana meunang rezeki da. Kagarek menang beas. Rek menang beas. Uing teh yeuh lain motong carita. Kudu motong carita wae. Hari mana saha? Uing? Katitahan. Uing bujangna juragan complong. Bujangna juragan complong anu di pengkolan teh ya imahna. Nya. Anu balondonganna gede geuningan. Sia deket-deket teuing atuh. Oke mun anak batan, anak bayawak. Nya lain yo. Bapak mah eta. Juragan complong. Eta aya keneh hirup keneh. Nya hirup jeung sapae. Anu pasar si Bareto. Pamajikanana. Pamajikanana. Ai juragan complong mah aya keneh. Aya. Eta teh arek ngawinkeun Pamil. Naon. Buset deh. Nemen teuing adituan atuh mending lamun teu bau bayawak mah. Da aing tas bupak meureunnan. Uing teh katitahan. Juragan complong cenah ngedaftarkeun. Mana arek hajat? Arek hajat? Arek ngawinkeun? Eta budak nang anu leutik teh anu Bareto leutik? Anu sok diais ku Uing Bareto. Anu geus gede? Geus kieu. Arek kawin? Alhamdulillah rabbil alamin. Eta amil. Kulon. Emang kunaon sih nyebut ngageledak kitu nyebut eta? Nya abah keur ngalamun teu boga duit. Keur nungguan rek daftar aya urusan ujang. Aduh dikacau mane euy. Aduh teh. Nemen-nemen teh. Sok catetkeun yeuna tanggalna. Kelajang. Ujang teh meureun nyemah meureunnan kudu disuguhan. Nyaho saya mah kudu disuguhan. Aduh ampun ting. Umi. Cobi cai ka dieu. Umi asin, umi baseuh. Sia. Cumi eta mah. Dong Umi, tah ieu Umi. Tah sok. Ayo sok bisi-bisi arek minum maneh. Iya umina? Gusti eta umi meuni rorongkong unggul. Sia, apa majikan batur teh kitu-kitu ge satia.
Uyuhannya pamajian apa betah jeung amil kos kieu. Oh, ari sia emang aing kunaon? Amil barang sak pisan we ge. Nya ngaranna salaki jeung pamajikan mah geus tadi geus janji ngaranna komo urang mah statusna jadi amil sok minum. Heeh. Oh, ari sama diperet gitu. Di situ keluar. Oh, sok minum. Sok inum sok ayo. Oh. Aya ke nu boga imah heula atuh. Nya urang haus manten ah. Oh, manusia mah meuni aya sok minum. Tah. Tamun minum kulalaunan geura. Dasar sama abang-abang bujang menit. Oh nya lulumpatan. Dari itu mau uing teu boga kendaraan. Apaan juragan complong teh mobilna loba. Mobilna eukeur dikumbah huluna. Oh. Ya aku mobil dikumbah huluna wungkul. Complong dikumbah. Heeh. Hari mana pan buka mobil make mobil atuh ka dieu. Dah, mobil BBM naik ayeuna mah. Oh, jadi nyala bensin. Heeh. Ah, minum lah ah. Alhamdulillah. Minum Oh, nya beuki sarua wae. Kayak tadi daftar. Oh, cenah ceuk juragan complong. Tuh kebeneran ya. Aya di dieu anu formulirna tinggal abah ke ka naib ka pangulu ka ditu meureunnya. Sarana ke panganten lalakina, panganten gembul, panganten lalakina gembul. Naon? Gembul. Sanu gembul? Panganten lalakina gembul. Eta geuning juragan complong daekeun boga minantu gembul kitu. Meureunana eta Panganten lalakina gembul. Oh, gembul teh meureunana buki dahar. Ngaranna amil budak. Ngaranna. Oh, panganten lalakina gembul. Oh, ngaranna gembul. Heeh. Urang catetkeun heula aran pangantenna gembul. Gembul. Heula. Kenyot sekali. Ah, bener ya mah amil ada burung. Gembulnya. Gembul. Gembul. Tak lain. Mana? Tak gitu lain. Jauh deket-deket. Iya ngaringkuk naon ieu ngaringkuk? Eta teh nu ngaringkuk teh ora totong. Naon sih ieu? As hidang. Oh, asa anu ngaringkuk as gitu. Kita mun aki-aki ngaringkuk as we gitu manan. Yang aki-aki ngaringkuk kok molor ti hidang. Gembul ari panganten awewena saha nya? Emon. Anu bener sih teh emon ngaranna laki atuh. Emon. Anakna. Emon. Emoh meureunnan sia teh. Emoh. Aran Emoh. Ari Emoh teh. Emoh. Emang yo ari nulis Emoh mimitina naon heula? Ieu nulis emoh mah ieu mimitena teh Sia ya cangkul. Abatan budak SD wae. Emoh. Aran bapana Complong. Oh, complong. Eta can digantikan sama aran baheula. Si Bareto, Heeh. Ganti sukan cangkir atuh. ngaranna kos kitu main nama. Goreng di wae nya. Gua sih. Ngaran mina tuh gembul. Bonde lah. Aran mito comblong. Bonde menang ngabubur hidung main nama. Halus aran teh. Bos urang amilas, keren aran urang mah. Wah, keren di mana amil naon sih? Urang? Amil Aliando. Mau nyali anu beungeut aku sudah jepit. Emoh comblong. Mana tuliskeun teh mana? Aran mana? Saksi uing mah. Aran mana sah? Hah? Olol. Mana olol mau ngedaftarkeun ananya? Heeh. Olol. Ari sia aran goreng teuing sih. Rarasan amil buta huruf meunan. Ari sia aran goreng teuing sama gunungan goreng. Sia mana bujang? Bujang. Aran bujangna olol. Gunungan comblong. Complong. Buka minantu gembul. Anak emoh. Aduh
ampun gitu nama dah rek kawin. Hayang duit ente. Oh nya mentak. Nah, ayo tuh buru yo. Duit mah geus diuing geus aya yo. Aya. Cing. Jangan daftar. Oh nya daftar. Lain ke tanggal sabaraha sia ke. Tanggal kira lamun teu salamat tanggal 17 Minggu malam Ahad. Minggu malam Ahad nah dari mana? Tanggal 17 Minggu malam Ahad. Minggu malam Senin meureunnan. Eta. Minggu 17 Minggu malam Ahad. Aduh hidang Senin bener. Baca cek Minggu malam Ahad. Ya, pokoknya amil ada burung. Burungan saya jangan Minggu malam Senin tanggal 17 jam. Jam 10. Jam 10 berang penting. Ya sabodo teuing kita barek borang seuk penting seuk. Oh, nya kudu dumuk. Borang. Arek di kantor arek di mana? Hah? Arek di kantor arek di mana? Nanya di kana hayam nya di mana? Di mana? Terus meuli sapincan. Tadi ngomong-ngomong amil kalah ngarumus kan. Oh, iya, itu malah ngarumus. Ngarumus di hidangnya pira aku ngarumus. Geus berarti tah mawa duit tak. Salah. Mesin po naon sih? Nyen po duit di hidang. Tinggal. Aku set. Geuleuh aing men ponake kos kitu. Hitung. Yang hitung teh sama ninggalel kitu letahna. Kenapa teh duit anyar mah? Ya. Nampan. Ucap teh emang menyan di hidang duit malen dikitukeun ti hidang pira aku dipurulukeun. Oh nama geus Oh, berarti geus manjer. Tanggal saanu, tanggal 17 Minggu malam Senin. Anu aran panganten lalakina Gembul, awena emo, bapana complong, incuna tesi. Nah, buyutna mangkok. Sia juga mangkok. Geus uing malilanya. Malih nuhun Ayo. Sin salamat teh jalanna. Ampurannya. Salah dibalik atuh ti hidang. Ayo. Ampurannya. Ayo. Dah. Assalamualaikum atuh ceteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan poho. 17. 17 bulan per minggu. 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 Tanggal 17 minggu. Minggu 17 ya. Ayo, segera mangkat. Aduh, Umi, bahagialah alhamdulillah boga milik. Eta sia geus datang deui wae rek naon sih? Ka bagian komisi moal uing. Oh, emang jual beli tanah sebelum minta komisi. Oh, emang kan dia tuh pakai bensin gitu. Enjah, make bensin mah atuh. Kudu minta komisi atuh. Budak komisi dah. Uing keur mayar ojek gitu. Oh, sama minuman pisan. Ojek nungguan. Uing teh mah duit suka Kang Acan. Teuing atuh Jang. Da meureunnan Abah boga milik kudu dibagi-bagi. Ya. Asya ngubek naon sih? Heula an milihana lah duit nu rada hejoan saeutik beusi duit nu pahil itu hidung. Pak, ieu teh geuningan teh aya. Eta nojal kitu nya eta. Oh, nya duit ti Abah complong teh. Keburu komisina. Nya geus. Siapa ka deui sia? Moal. Ayo kita balik ke ditu. Umi, alhamdulillah urang boga milik nih rek ngawinkeun bulan hareup meureunnan ya doh pamanjerna tinggal meureunnan. Minggu. Hai. Ari sia, abina-bina teuing sih. Alhamdulillah Umi urang boga milik rek ngawinkeun. Juragan complong jelema beunghar doh ting jiga nama yo.